Oh, kesal. Tingali, aduh. Atuh. Otak cing balik atuh ngajalankeun. Kasih sih. Ke rumah sakit. Lain ke rumah sakit cik atuh ngomong-ngomong atuh. Ini ke rumah sakit. Lain ke rumah Pan sakit. dia abi terus nyarios punten. Nya atuh nata. Ieu ciga anu hari-hari pisan abi teh meuntas da ieu. Udah kasih sikeun motor tenang we da saha nu hoyong celakanya. Tong kitu atuh carana make jeung Untung itu naon sok ieu. Ini ke rumah sakit mah. Masalah Ini ke rumah sakit. Masalah gitu atuh tuh balik tinggal ieu sidikan belokan loba. Ieu Abi pas nyunkeun di hapunten we. heeh. Aloh ge ngahampurana. Lain gitu atuh. Hah? Cik da basa mah teu meuli atuh langsung. Ngomong wae. Bongsai nu kieu. Oh, belum kita jeung ditajong ya. Wah, 100.000 main gua ke dokter. Iya. Teuing teu butuh duit tah horeamna. Minta hampura teh dihampura diberet. Tuh dia hayang naon? Butuh ieu hungkul. Butuh naon? Hayang dihargaan. Maksudna orang-orang dieu atuh kan di Anger mama urang dieu anger lewat atuh. Iya. Aing geus disabaran. Lain sabaran kumaha cik ngomong atuh nu bener. Ngomong urang geus minta hampura dieu atuh. Dan naon atuh Ieu naon ajong kanu bonsai urang. Kitu kumaha lamun budak urang ngalewat kolot mah cing balieur ieu Wajar di jalan atuh katabrak oge. Minta hampura geus rek digentian geus sayang kumaha anger. hayangna kumaha nu balik atuh ieu teh jalan. Mau urang dieu wae. Abong pribumi. Orang mana? Aing? Heeh. Kudu urang mana. Nya ge kieu dasar we. Hiji geus minta hampura. Kedua geus diubaran. Di dinya teu narima deui hayang kumaha. Oh, terakhir ya. Ieu mah hayang ieu we hayang harga diri yang ieu Harga diri sabaraha dinya. Aduh. Kayak ada tengeuna ge. Oh, kayak mana? Ai. Nges bae nges ke. Kubaran ku diri. Nges. Oh, dah. Oh. Kesal. Sabar atuh kumaha. Sok teangan tah ai diangenein sok. Kesal. Tua.